Masakna sepan kangkung welah ayeuna mah dicoelkeun kana sambal tarasi ih resok ngeunah geuningan heueuh ditambah ku sanguna teh sangu akeul. Dari abi mah da bohanna lain jalma anu beunghar kitu teu lain jalma anu sagala loba sagala aya. Matak alhamdulillah we dibere ku Allah rezeki, dibere kangkung, dibere sambel, dibere sangu oge nasinya. Geus bersyukur kurang kumaha deui kitu rezeki ti Allah pamere nu ti Allah geus dibikeun ka urang teh henteu kurang kitu alhamdulillah. Sok sanajan henteu sagala loba oge. Tah caritana tadi teh geus matikan kangkung geus dikumbah, ayeuna teh ditiriskeun heula si kangkungna teh bari ngadagoan pancina panas nya dihawu. Bari ngadagoan panci panas ayeuna nyambel heula tarasina. Nu disambalna teh nyaeta biasa we cabe, uyah, gula saeutik, cikur, tarasi. Da sok enak cek aing teh lamun lalab seupan kangkung dicoelkeun kana sambal tarasi anu dicikuran. Tukan sambalna geus jadi, pancina geus panas, langsung weh abrukeun si kangkungna teh kana panci dikukus saperti kieu. Tuh teu lila we geuningan da naon ari nyeupan kangkung mah da ongkoh tara lila geuningan tereh, ongkoh ulah lila-lila teuing. Da teu enak ceuk abi mah ari kuat camutrak teuing mah enakna teh anu masih keneh crispy, nu masih keneh ngarauk-rauk geuningan digegelna teh, nu ulah asak teuing. Hayu selamat makan kasadayana.